Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal pima hana tetep dina martelakeun perkara yurisu anu ngawaris ieu mah al-hifzo kana hafalan. Wapima sareng martelakeun perkara yurisu anu ngawaris ieu ma anisiana kana pohoan. Wa aqwa asbabil hifzi sareng ari kuatna pirang-pirang sabab hafalan. Al-jiddu eta keyeng wal muwazabatu sareng ngalanggengkeun wa taqlilul ghadai sareng nyaeutikeun kana barang dahar. Wa sholatul laili sareng sholati peuting. Wa qiraatul qur'ani sareng maca Al-Qur'an min asbabil hifzi eta tetep tina sawareh pirang-pirang sabab ngapalkeun. Kila dicarioskeun. Naon laisa lain naon syai'un hiji perkara az-iyada eta leuwih tambah-tambah lil hifdi kana hafalan min qiraatil qur'ani tinimang maca Qur'an nadron barina ningali. Wa qiraatul qur'ani sareng ari maca Qur'an nadron barina ningali afdalu eta leuwih utama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena aya dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalu a'mali ari pang utamana pirang-pirang amal. Afdalu a'mali ummati ari pang utamana pirang-pirang amal umat kaula. Qiraatul qur'ani eta maca Qur'an nadron barina ningali. Ro'a ngimpen saha syadadu bin hakimin Syekh Syadad bin Hakim ba'da ikhwanihi ka sapalih pirang-pirang dulurna itu Syadad ba'da wafatihi sabada wafatna itu ba'du ikhwan fil manami dina waktu sare. Faqala teras ngadawuh ieu Syadad li akhihi ka dulurna ieu Syadad. Ayu syai'in ari naon perkara wajadtahu anu geus manggihan anjeun kana itu syai' anfa'u kana anu leuwih mangfaat. Qala ngadawuh ieu akhi qiraatul qur'ani eta maca Qur'an nazron barina ningali. Wa yaqulu sareng maca ieu si talib inda raf'il kitabi dina nalika ngangkatkeun kitab bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azimi al azizi al hakim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrud dahirin. Kana lapad bismillah. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah wa subhanallahi sareng maha suci Allah walhamdu sareng ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Wala ilaha sareng teu aya deui pangeran illallahu kecuali Allah. Wallahu ari Allah akbaru eta anu maha agung. Wala haula sareng teu aya daya wala quwata sareng teu aya kakuatan illa billah angin ku pitulung Allah al aliyyi anu maha luhur al azimi tur anu maha agung al ajizi anu maha mulya al hakimi anu bijaksana. Adada kulli harfin kalawan bilangan pirang-pirang huruf atau saban-saban huruf kutiba anu ditulis ieu huruf wa yuktabu sareng bakal ditulis ieu huruf abadal abidina dina salawasna pirang-pirang zaman wadah rodahirina sareng salilana pirang-pirang mangsa. Wa yaqulu sareng maca ieu si talib ba'da kulli maktubatin dina sabada saban-saban salat fardu. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwahu. Amantu iman kaula billahi ka Gusti Allah al wahidi anu sahiji al ahadu anu tunggal al haqqi anu hak wahdahu bari sahiji Allah la syarika teu aya anu ngarejengan lahu ka Gusti Allah wa kafartu sareng kupur kaula bima ka pangeran siwahu anu salian Allah. Wa yukatsiru sareng ngalobakeun ieu si talib as-sholata kana maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu karana sayaktos na Kangjeng karana itu sholawat teh zikrun eta rahmat lil alamin
Painahu karana sayaktos na Kangjeng Nabi teh zikrun eta rahmat lil alamina pikeun sakabeh alam. Kila dicarioskeun naon syi'run hiji syi'iran. Syaqautu ila waqi'in su'ahibzi parsyadani ila tarkil ma'asi. Syaqautu nyaritakeun kaula ila waqi'in ka Syekh Waqi su'ahibzi kana goreng na hafalan kaula. Parsyadani teras nuduhkeun ieu Syekh ka ieu Syekh Waqi ka kaula ila tarkil ma'asi kana kudu ninggalkeun pirang-pirang maksiat. Fa innal hifdza karana sayaktosna hafalan padlun eta kurnia min ilahi ti Allah wa padlullahi sareng ari kurnia Allah la yu'ta eta moal dibikeun ieu padlun lil asi ka pirang-pirang kajalma-jalma anu maksiat. Wasiwaku sareng ari nyusur wasyurbul asali sareng ari nginum madu wa aklul kandari sareng ari ngadahar buah kandari ma'asukari sarta gula wa aklu ihda wa isyrina sareng ngadahar 20 hiji naonana zabibatan anggur hamroa anu beureum kula yaumin dina saban-saban poe ala roiki bari na lapar yurisu eta ngawaris ieu aklu al hifdzo kana hafalan wa yusfi sareng matak nyageurkeun min kasirin tina lolobana minal amrodi ti pirang-pirang panyakit wal asqami sareng tegesna pirang-pirang panyakit. Wa kullu ma sareng ari saban-saban perkara yuqallilu anu nyaeutikeun ieu ma al balagoma kana reuhak wa rotubati sareng kana pirang-pirang babasih. Yazidu eta matak nambahan ieu ma fil hifdzi dina hafalan. Wa kullu ma sareng ari saban-saban perkara yazidu anu nambahan ieu ma fil bulghami dina kana reuhak yurisu eta matak nyababkeun atawa ngawaris ieu ma anisyana kana pohoan. Wa amma sareng anapun ari perkara yurisu anu ngawaris ieu ma anisyana kana kapohoan fal asi mangka eta pirang-pirang dosa. Wa kasratu dzunubi sareng lobana pirang-pirang dosa wal humumu sareng pirang-pirang kabingung wal ahzanu sareng pirang-pirang kasedih pi umuri dunya dina pirang-pirang urusan dunya wa qasratul asghali sareng lobana pirang-pirang kariweuh wal alaiki sareng pirang-pirang cumantel wa qad dzakarna sareng nyata nyarioskeun kaula annahu kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah layam bagi eta henteu pantes lil akili pikeun jalma anu berakal naon ayah tama yen bingung ieu si akil li amri dunya kana urusan dunya. Li annahu karana sayaktosna itu hamun yadurru eta matak madarat ieu hamun walayan fa'u sareng teu manfaat itu hamun wa humumud dunya sareng ari kabingung dunya la takhlu eta tara kosong ieu hamud dunya anidzul mati tina popoek pil qalbi dina hate wa humumul akhirati sareng ari pirang-pirang kabingung akhirat la takhlu eta henteu kosong ieu humumul akhirah anin nuri tina cahaya fil qalbi dina hate wa yadharu sareng zahir naon asaruhu tapakna ieu nur fis sholati dina salat pahamud dunya tah ari kabingung dunya yamnauhu eta matak nyegah ieu hamud dunya anil khairi itu hamud dunya kajalma anil khairi tina kaalusan wa hamul akhirati sareng ari kabingung akhirat yahmiluhu eta matak mawa ieu hamul akhirah kajalma alaihi kana khair wal istighalu sareng ari katungkul bisolati kumigawe salat alal khusyu'i bari natepan kana khusyuk wa tahsilul ulumi sareng nyuprih ngahasilkeun atawa ngahasilkeun pirang-pirang ilmu yunfi eta matak ngeuweuhkeun ieu istighol alhamma kana kabingung wal hazna sareng kana kasedih kama saperti perkara qala anu ngadauh saha asy-syekhul imamu Nasru bin Hasan Syekh Imam Nasrun bin Hasan al-Murghiyani bi qasidati dina qasidahna lahu kagungan itu Nasrun Ista'in Nasr ibnal Hasan fi kulli ilmin yuhtazan. Ista'in kudu minta tulung anjeun Nasr ibnal Hasan hei Nasr bin Hasan fi kulli ilmin dina ngahasilkeun sakabeh ilmu yuhtazan anu kudu diraksa eta ilmu. Zaka
ari itu ilmu allazi anu yunfi matak ngeuweuhkeun ieu ladzi alhazna kana kasedih wa ghairuhu sareng ari salian ilmu la yu'tamanu eta henteu dipercaya ieu goer. Wa Syekhul Imamu Al-Ajalu sareng ngadawuh Syekh Imam Al-Ajal Najmuddin tegasna Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi tegasna Umar bin Muhammad An-Nasafi pi ummi waladin dina mertelakeun ummu walad lahu anu tetep kagungan ieu Syekh syi'ran kana hiji syi'iran. Salamun alaman tayammatni bidorfiha. Salamun ari kasalametan alaman eta tetep ka awewe tayamatni anu tayamatni anu nalukkeun ieu man ka kaula bidzarfiha ku kageulisanana ieu man walam ati khaddaiha jeung ku naon atuh lain caang lam atin di dieu mah ku bodasna dua pipina ieu man walam hati torpaiha sareng ku lirikan dua panonna ieu man sabatni geus ngaboyong ka kaula sabatni geus ngaboyong ieu man ka kaula sabatni geus ngaboyong ka kaula wa asobatni jeung geus melet ka kaula sahapatatun hiji awewe malihatun anu geulis tahayyarot anu bingungan naon al auhamu pirang-pirang cintaan fi kunhi dina hakikatna wa wasbihi sareng dina sipatana wa wasbiha sareng sipatan ieu fatat fakultu teras nyarios kuring zarini kudu ninggalkeun anjeun ka kuring wa zarini jeung kudu ngahampura anjeun ka kuring fa innani karana sayaktosna kuring sagoftu eta milih kuring bitahsilil ulumi kana ngahasilkeun pirang-pirang ilmu wa kasbiha sareng mukakeun ulum wali sareng eta tetepikeun kuring pi talabil fadli dina nyuprih kaunggulan wal ilmi sareng ilmu wattuqa sareng katakwaan ghaniyun ari kasugih an gina il ghaniyati eta tina an gina il ghaniyati tina ngaheula tina ngahaleuang laguna awewe tukang ngalagu wa arfiha sareng tina seungitna ieu patat wa amma asbabun nisyani sareng anapun ari pirang-pirang sabab poho wa amma asbabun nisyanil ilmi sareng anapun ari pirang-pirang sabab pohona ilmu fa aqlul kuzbarati arrutbati eta ngadahar buah kuzbah anu baseuh wa tufahi sareng ngadahar apel alhamidi anu haseum wa nadru sareng ningali ilal maslubi kana pancir wa qiraatu lawihil kuburi sareng maca tulisan papan kuburan wal mururu sareng ngalewat baina kitoril jimali di antara pirang-pirang kandang onta wa ilqail kumalil hayyi jeung ngalungkeun kutu anu hirup alal ardi kana taneuh wal hijamatu sareng diala getih ala fatratil qafa dina lelegokan punduk patajannabuha takudu ngajauhan aranjeun kana kabeh kulluha tegasna sakabehna itu anu kabeh turisu eta kulluha ari sakabehna itu anu kabeh teh turisu eta ngawaris itu kullu annisyana kana pohoan wallahu a'lam bissawab.